Wa maknal amanati sareng ari maknana amanah nomor 2 nya. Naon tah hartosna amanat teh? Eta yuhafidho yen ngaraksa atawa ngajaga gitu nya. Saha al insanu manusa model urangnya manusa hayawanun natikun gitu. Hewan yang bisa berbicara anu disebut manusia. Sabab aya hayawanun ghairu natikin. Itu hayawan yang tidak berbicara. Model monyet gitu. Teu aya monyet ngariung tuluy ngobrol, geus ngopi yang gitu. Geus balahu isuk-isuk geus jajan ka ade geus jajan can gitu. Teu aya. Salin sanu eta ayu hafido salin sanu manusia. Ngajaga naon tah eta jalmi teh ala awa miri robihi kana pirang-pirang parentahan pangerana insan gitu. Ngajaga kana parentahan pangeran urang saha walaranana pangeran urang mah Gusti Allah nya. Pangeran urang mah Allah, salianti Allah eta mah sanes pangeran. Matak dina zikir gitu. Anu katampi 3 sol Cianjur mah kiningan nu sok rada di lagamkeun nya ngaosna teh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lain pangeran salian Allah Kangjeng Nabi utusan Allah. Lain pangeran salian Allah Kangjeng Nabi utusan Allah gitu. Lain pangeran salianti Allah. Model manusia walaupun 1000 soleh, walaupun pakatna Nabi jeung Rasul, geus sanes pangeran eta mah Nabi Rasul jami soleh wali ulama jeung sabangsana. Keukehe pangeran mah Gusti Allah. Komo deui atuh batu jeung kayu mah nya eta mah lain pangeran batu jeung kayu gitu. Tah makna amanah teh makna jalmi anu kapercaya teh, makna jalmi anu gaduh sifat amanah teh tiasa ngajaga kana parentahan Gusti gitu. Di antawisna naon payakumu mangka ngalaksanakeun ieu insan bil faraidi kana pirang-pirang kaparduan wal wajibati jeung pirang-pirang kawajiban. Kasolati seperti midamel salat, wasaumi sareng midamel saum, wal haji sareng midamel haji. Kama seperti katerangan amarohu anu tos marentahkeun kana emak saha Allah Gusti Allah kitu biha kana amanah itu. Tah tina sapalihna parentahan Allah anu dijaga ku eta jalmi anu kalebetkeun kana pangkat eta jalmi teh jalmi amanah, jalmi terpercaya nyaeta ya cirina teh
eta jami sok ngalaksanakeun kaparduan ti Gusti Allah. Kalebetkeun anu diwajibkeun ku Gusti Allah. Model naon? Model salat gitu tah. Ciri jamaah amanah teh nyaeta kersa ngalaksanakeun salat, saum kitu nya, haji kitu jeung perkara-perkara anu diparentah ku Allah. Model naon? Seueur nya nu dititah ku Gusti Allah teh. Model kudu jujur gitu, kudu bener, kudu bager gitu. Eta mah deuk santri, deuk kiai, deuk pejabat, deuk kolomerat, deuk petani atanapi menteri. Lamun ieu ciri dicumponan berarti kagungan sifat amanah. Eta nya kawan sifat amanah. Wa yajtanibu sareng nebihan ieu insan al maasi kana pirang-pirang kamaksiatan wal munkaroti jeung pirang-pirang kajahatan. Tuluy deui di samping nyumponan parentahan Allah teh nebihan laranganana itu. Kusabab kalebetkeun ka jami anu maksiat lamun nyumponan larangan Allah. Itu termasuk nebihan perkara-perkara anu disebat jahat gitu. Jahat ceuk Allah, jahat ceuk makhluk gitu. Tah ditebihan. Model naon? Ya model ngantunkeun fardu jeung wajib, model cua sholat. Kusabab jadi pejabat gitu. Geus teu gaul lamun pejabat masih kene kersa sholat. So jadi pejabat anu geus tara sholat. Keur tacan jadi pejabat tah gugahna ge atuh tabuh 3 tahajud ngadares Quran wiridan. Parat duikeun ka subuh nya. Netepan subuh olahraga jogging disebatna. Tos jadi pejabat tah gugahna ge atuh tabuh genep. Teh nya lain ieu ka gigi kana roti, tuluy kana kopi nya. Masyaallah. Tuluy ningali japati, geus karek mandi itu. Terus saya angkat ke gedung DPR RI gitu nya. Ya kadituna kadon korupsi gitu tuh. Masya Allah. Pokoknya teh pejabat masih kena sholat. Geus teu gaul. Wah, pejabat geus ninggalkeun sholat nya berarti eta pejabat teh geus ngahapus sifat amanah. Cirina geus teu kersa ngalaksanakeun sholat. Komodo ya atuh tolojo sasi saum teu saumnya gitu. Payunun jami mah saum. Tapi teu aya jami mah kadoan dahar samangka geuning nya pan aya laguna. Laguna teh ini batur buka ngilu enak. Naon laguna teh? Batur gitu jajan samangka ka ditu. Itunya naudzubillah. Tuluy munkarot ngalaksanakeun kajahatan. Ya model korupsi. Atanapi ngalanggar pelaturan. Walaupun kengieun jami atau manehna kene, tapi dilanggar. Tah eta geus ngaleungitkeun sifat amanah. Mau baleg gitu dipingping nu kitu. Palaya si mangka ulah nyulaya, mangka moal nyulayaan ieu insan. Mangka moal nyulayaan ieu insan bisa izin. Kana hiji perkara min a'dha'ihi tina pirang-pirang anggotana insan. Li annaha karena sanyana itu amanah eta amanatun titipan indahu di insan. Bila mana rajin nyumponan kaparduan ti Allah
leket nyumponan kewajiban ti Allah model salatnya saum haji komo jeung rajin ikreuh ngagali ilmu nama mangka bakal kaberkahan ku eta nyumponan kapaduan jeung kewajiban nyaeta bakal sakedik midamel maksiatna baik anu dilakukeun ku anggota badan bade soca kitu tah kitu min calik dina kursi di gedung DPR RI teh moal ningali pornografi gitu atanapi kamari mah geuningan aya nu viral eta teh anaon teh judi online teh selot tah gitu tah si eta mah osok bacana teh apaleun selot pan eta awewe kitu nya eta selot cenah aya ngaranna teh selotnya padahal mah cik urang Sunda ulah selot tulak gitu nya selot anu kitu tah ai tulak aku kai gitu lalajo tulak gitu lah selot Masya Allah eta teh cerminan teu aya sifat amanah kemungkinan geus ngantunkeun salat saum kitu naudzubillah itunya soca panama itu mah doraka teuing lah itu anu keur ngalaksanakeun kaparduan sareng kewajiban ti Allah mah itu kaberkahan kunyumponan amanah ti Gusti tah anu diwajibkeun eta jami mangka ku saberkah eta jami teh bakal aya amanahan bedina lah aya isin gitu isin ku jami isin ku masyarakat mata kaum deuk berbuat dosa teh susulumputan sakan ulah katingal kitu waqad nahahu jeung teman-teman parantos nyarek ka insan insyaallah Gusti Allah anil isyani tina pirang-pirang maksiat nah doraka teh ceuk urang Sunda mah doraka nya maksiat teh ku Gusti geus dicari teu kenging kitu wa yuadi jeung bakal nyumponan ieu insan hukukul ibadi kana pirang-pirang hakna pirang-pirang hamba berkah tina gaduh sifat amanah kunyumponan ciri-cirina amanah ti Allah nyata nyumponan kaparduan jeung kewajiban insyaallah hatena teh bakal caang nya pikiranana bakal caang ku cerminan pembuktian bakal nyumponan hak-hak kewajiban manehna lamun jadi pejabat terhadap rakyatna moagang goreng kieu budak ka urang nya moal jalan moal sempetkeun ka lamun numpak mobil motor eplok channel da nya goyang numpak motor komo mobil butut mah nya gilindingna lalocot nya Masya Allah kitu ya gila geus merdeka teh 78 tahun aya diurusna ku nu teu amanah mah nya kitu we geuningan nya kitu Masya Allah tah meureunnan urang mah ulah naon ulah kumaha berarti geus katilai mata pejabat teu nyumponan kewajiban terhadap rakyatna teh meureuneh kewajiban ti Allahna lamun muslim kumanehna teu dicumponan sigana geus tara sarolat kitu torojo puasa geus tara pararuasa nya mangge walaupun jadi ustad lemetnya cicing di kampung walaupun di perumahan mewah cicing teh nya perumahan mepet ka sawah gitu jeung pejabat mah bedieuna Pak RT Pak RW mah nya wawuh walaupun gering ayeuna manehna teu warawuheun nya narempo enak waktu aya piduiteun daratangna teh ngolo
jang culak colok mantogna teh kitu nu karitunya amal ditarima ku amal. Nah, aya pangabutuh ngulu dajab ngawinkeun moal narima. Nu kitu mah. Itu komo seueur ustad mah. Tah. Palayasi bisaiin min adoihi. Min adoihi li anaha amanatu indahu. Wa qad nahawallahu anil isyani. Ah, nya. Itu kaditunanya jeung baheula mah jeung cumat camat gitu. Teuing sok cumat comot eta teh camat teh. Beda karena sangunya cumat comot. Sok wow. Gitu. Jeung nu sanes-sanesna. Nah, itu jeung lamun presiden boga menteri, lamun bupati mah boga disebat teh kepala dinas gitu tanya. Sok wow baheula mah. Ayeuna mah mundur teratur gitu. Pernah monok da jeung di imah pejabat teh amang mah jam 3 geus suda. Geus naon da pagawean sok. Jam 3 teh pagawean baheula. Nu kitu mun jam 6 teh kudu diketrok heula panto kamarna teh. Pak, bangun Pak. Udah jam 6 cek ajudan teh. Kaluar diselempak di kaos sangsang ini aing neuleuna ge karujit teh. Itu teuing we kumaha salatna. Tak mundur teratur. Ari dihareupeun jelema mah berbicara agamanya, woi, ngelehkeun aing teh ajengannya. Oream. Matak amang pernah